Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah summa alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 78 tahunna, nu mana baheula Indonesia ngalaman kolonialisme salami 350 tahun ku Belanda jeung 3,5 tahun ku Jepang. Ngaliwatan perjuangan para pejuang sadayana, para pahlawan gigih memperjuangkan kemerdekaan, berkorban rongkah ngahiji jeung rakyat Indonesia dina wujud raga jeung jiwa sarta harta anu dipiboga. Dina waktu harita akhirna dina tanggal 17 Agustus tahun 45 bertepatan dina tanggal 17 Ramadan waktu harita, alhamdulillah Indonesia jadi merdeka. Bung Karno sareng Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia ngaproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Figura tauhid dina Undang-Undang 1845 kapanggih dina pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat katilu nu unggelna, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin jamaah sadayana, kalimah anu dibacakeun dina Undang-Undang 45 aya bahasa atas berkat rahmat Allah. Taeta teh ngandung hartos upami henteu ku rahmat Allah Subhanahu wa taala tangtos bangsa Indonesia ieu hese pisan pikeun ngahontal kamerdekaanana. Tanpa rahmat Allah, tanpa pitulung Allah, yakin Indonesia belum tentu bade merdeka. Mata dina eta Undang-Undang Dasar 45 tadi dibacakeun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mata eta teh hiji pelajaran tauhid kanggo urang sadaya. Itu deui dina figura tauhid dina Undang-Undang 45 pasal 28 netepkeun nyaeta ayat 28 ayat kahiji nomor kahiji nyaeta
netelakeun ieu negara dumasar kana katuhanan nu maha kawasa. Negara dumasar kana katuhanan yang maha esa. Dina mangsa perjuangan pikeun ngarebut kemerdekaan Indonesia, umat Islam anu dipimpin ku para alim ulama Islam, dipimpin ku para pejuang-pejuang, harita salian ti tarung secara fisik, oge sadayana ngahiji umat Islam bahkan seluruh rakyat Indonesia sajabana ngalawan ku fisik teh bari ngadua, ku cara ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah taala, nyuhunkeun pitulung supaya bisa ngelehkeun para penjajah, nyuhunkeun pitulung ka Allah supaya ngengkeun kana kemerdekaan. Kalayan figura tauhid nyaeta yakin yen kakuatan ti Allah teu aya deui anu bisa ngelehkeun kana kakuatan kecuali kakuatan saha, kecuali kakuatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sadayana jamaah nu kusim kuring dihormati, ayeuna urang sadaya nieling kana poe kemerdekaan anu ka-78. Kemerdekaan anu ka-78 tauna, kemerdekaan dina kerangka tauhid, sakumaha para pejuang kapungkur, sakumaha para pahlawan kapungkur, tarung ngalawan penjajah, ngalawan para penjajah sadayana nyaeta angger didasari ku tauhid seperti maca harita ngalawan penjajah teh gemak takbir, tasbih jeung tahlil, yakin ka Allah, yakin kana kakawasaan Allah, yakin kana kekuatan Allah, yakin bakal dipaparinan kemerdekaan, yakin sadayana percaya ka Gusti Allah dina tauhid bahwa Allah bakal maparinan kasalamatan, Allah bakal maparinan kemerdekaan ka urang sadaya anu alhamdulillah ayeuna urang sadaya parantos teu karaos tos dina 78na memperingati kemerdekaan Indonesia. Mung hadirin sadayana dina eta pitulung upami ningal dina nafsirkeun kemerdekaan dina rangka tauhid alam kemerdekaan aya sababaraha hal anu peryogi ku urang kedah dironjatkeun, nu peryogi ku urang kedah dimumulekeun nyaeta dina keur ngisi kemerdekaan ieu hiji urang kedah bersyukur ka Gusti Allah, syukuran ka Allah taala parantos maparinan nikmat anu berharga, nikmat kemerdekaan Indonesia mencapai karena kemerdekaan. Mudah-mudahan kalawan melalui syukuran ke Allah Subhanahu wa taala tina kemerdekaan ieu, mudah-mudahan urang sadaya ditambah-tambah nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu kaunggal dina Al-Qur'an. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hartosna jeung sing inget nalika pangeran anjeun ngeluk saestuna upami aranjeun kabeh syukuran kana kami, syukuran kana pirang-pirang nikmati kami, janji Allah la azidannakum, yakin kami bakal nambahan nikmat nu berlipat ganda. Sabalikna jami nu parantos dipaparina nikmat ku Allah lain bersyukur kalakah kufur, tegasna henteu bersyukur ka Allah. Naudzubillahi min dalik, ancaman dina Al-Qur'an inna adzabi lasyadid, saenyana siksaan kami eta sangat pedih anu pikanyeri. Oge sajabana urang bersyukur ka Gusti Allah, urang kedah bersyukur heula ka para pejuang, ka para pahlawan nu tos gugur di medan perang, gugur ngabela ieu kemerdekaan Indonesia, sabaraha ribu nyawa nu ngalayang, sabaraha nyawa anu tos ngorbankeun ieu kemerdekaan. Saur keterangan man lam yaskurin nas lam yaskurillah, saha jalma nu teu syukuran ka manusia sarua jeung teu syukuran ka Gusti Allah. Kumargi kitu urang doakeun ku urang sadaya para pejuang, para pahlawan nu tos ngiring ngamerdekakeun ieu bangsa Indonesia,
Mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna ku Gusti Allah, ditempatkeun dina tempat anu sae, ditempatkeun anu mulia nyaeta kaasupkeun golongan jalma syuhada, jalmi-jalmi nu maot syahid, ditempatkeun dina surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sajabina ti eta dina keterangan dari saur Syekh Ibnu Athaillah anjeunna nyarioskeun man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Man lam yaskurin ni'am, sing saha jalma anu teu syukuran kana pirang-pirang nikmat. Sedengkeun ieu teh kemerdekaan di Indonesia, ieu teh kemerdekaan teh lain ladang bim salabim ada kadabra, tapi ieu teh pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, berarti urang kedah bersyukur ka Gusti Allah taala. Kadua tadi kudu syukuran ka para pejuang, para pahlawan. Naon margina lamun jalma teu syukuran kana pirang-pirang nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, berarti ieu jalma geus ngasongkeun kana bakal leungitna ieu nikmat. Sedengkeun wa man syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha, sing saha jalma anu geus nalian pageuh kana sing saha jalma nu syukuran kana eta nikmat, kenikmatan ieu dipake bersyukur, berarti ieu jalma geus nalian kana eta nikmat. Mudah-mudahan nikmat anu abah tambah urang supaya ieu negara Indonesia diisi ku peringatan memperingati kemerdekaan, diisi ku syukuran tasyakur bini'am ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat urang khususna bangsa Indonesia sing tambah-tambah maju, bangsa Indonesia masyarakatna, rakyatna sadayana sing sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung udah kumaha atuh cara ngisi syukuranana. Di antarana cara ngisi syukuranana tadi kusim kuring diulas nyaeta kenapa diperdekakeunana ieu Indonesia teh tanggal 17 Agustus bertepatan jeung 17 Ramadan. Intina ieu masyarakat khususna umat Islam sing inget kana angka 17, sajabana 17 Agustus sing inget kana angka 17 rakaat. Nyaeta keur ngisi kemerdekaan ulah poho umat Islam mah ulah wani ninggalkeun naon, ninggalkeun salat 5 waktu, subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jumlah sadayana sapoe sapeting 17 rakaat. Mata keur memperingati kemerdekaan salamina urang yakin urang lamun umat Islam khususna sadayana ngalaksanakeun salat nu 5 waktu 17 rakaat, berarti ieu bersyukur ka Gusti Allah. Oge supados ieu jalma biasa bersyukur ke Allah, berarti urang kedah ngikuti kana kahoyong Allah. Naon margina kedah ngikuti kana kahoyong Allah supados urang teh bener-bener berterima kasih ke Allah, bersyukuran ke Allah. Terutama khususnya umat Islam di Indonesia, rakyat Indonesia umumna, mudah-mudahan memperingati kemerdekaan ieu masyarakat sing janten masyarakat anu iman, masyarakat anu takwa, margi harga mati dina Al-Qur'an Allah ngadaukeun walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Saurina Al-Qur'an lau anna ahlal qura, seandaina ahli lembur, ahli negara, amanu ahli lembur ahli negara teh arariman sadayana, wattaqau jeung tarakwa sadayana, lapatahna janji Allah dina Al-Qur'an, lapatahna yakin kami mukakeun saenyana kami alaihim ka ieu kaum-kaum ka ieu jalma-jalma barokatim minas samai dibukakeun lawang kabarokahan ti pirang-pirang langit wal ardi sareng kabarokahan ti bumi. Berarti lamun urang hayang dibarokahkeun ku Allah, rakyat Indonesia hayang sejahtera, rakyat Indonesia hayang makmur, aya deui dina Al-Qur'an masyarakatna kudu iman sareng takwa. Di mana iman jeung takwa janji Allah dina Al-Qur'an bakal dibukakeun lawang barokah. Berarti rakyat Indonesia tergantung kira-kira sabaraha persen ieu iman jeung takwana. Seandaina masyarakat Indonesia nu iman jeung nu takwana 100%, yakin bakal dibukakeun lawang kabarokahanana 100%. Tapi rakyat Indonesia
Misalnya nu iman jeung nu takwa bener-bener ka Allah ayat 75%, berarti bakal dibukakeun lawang kabarokahan ti langit sareng ti bumi, nah bakal dibukakeun 75%. Seandainya rakyat Indonesia nu iman jeung nu takwana aya 50%, bakal dibukakeun lawang barokahna ku Allah 50%. Seandainya deui heg aya 10% nu iman jeung nu takwana rakyat Indonesia ka Allah, iman jeung takwana 10%, berarti dibukakeun lawang barokahna oge 10%. Mata kenapa para kiai, para ulama, para ajengan, para asatid teliren-liren dakwah di setiap daerah, dakwah di pelosok-pelosok, termasuk di desa-desa, di kampung. Dakwah tujuan naon? Tujuanna nanamkeun keimanan, nanamkeun katakwaan supaya masyarakat iman jeung takwa. Naon margina? Di mana masyarakat iman jeung takwa, supaya iman jeung takwana hoyong nyampe kana 100%, sabab ieu ngudag kana janji Allah nu tadi dina Al-Qur'an, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar, bakal dibukakeun kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Matak dina salah sawios Kanjeng Rasul ngadauhkeun, tapi masyarakatna lamun teu mah armung init ngaji rek kumaha keimanan kuat. Sedengkeun keunguatan keimanan lain berarti naon? Iman kuat lain berarti ku otak pinter, lain otak cerdas, tapi iman kuat, iman bagian hate ayana dina hate. Kumaha cara nguatkeun keimanan? Cara nguatkeun keimanan nyaeta teu aya deui supaya iman urang kuat, teu aya deui iwalti urang nambahan ilmu agama, hadir dina majelis ilmu. Baik itu hadir di majelis ilmu secara datang ke tempat-tempat pengawasan mingguan, atanapi ayeuna mah tos seueur melalui digital, melalui medsos, tiap hari belajar kana ilmu agama. Tapi lamun masyarakat geus mumung init ngaji, alim hadir dina majelis ilmu, ancaman saur Kanjeng Rasul, sayati zamanun ala ummati yupirruna minal ulama fayabtaliyallahu bisalasati baliyatin. Bakal datang di akhir zaman umat kami ngajauhan ti ulama. Di mana masyarakat geus jauh ti ulama, maksud jauh ti ulama lain imahna jauh ti ajengan, lain imahna jauh ti pasantren. Tegasna masyarakat geus mung hadir dina majelis ilmu, mung datang kana tempat-tempat pangaosan, ancaman saur Kanjeng Rasul, di mana masyarakat geus tara daraek ngaraji, di mana masyarakat geus jauh ti ulama, maka saur Rasul fayabtaliyallahu bisalasati baliyatin, Allah bakal nurunkeun tilu balai, nurunkeun tilu bencana. Naon wae nu tilu bencana teh ketika masyarakat geus jauh ti ulama? Nomor kahiji, ku Allah bakal dibere yusallitullahu imamun dzalimun. Allah bakal nguasakeun ka pamimpin anu dolim. Pamimpin anu dolim lain pamimpin pengayom umat, lain pamimpin anu adil, lain pamimpin anu nyaah ka rakyat, tapi paka pamimpin nu mementingkeun pribadina. Nauzubillahi min dalik. Ketika di daerah di mana wae aya pamimpin anu dolim, pamimpin teu adil, pamimpin anu henteu naon henteu bisa mimpin teu adil, maka tong nyalahkeun teuing pamimpin. Sabab saur Kanjeng Nabi itu gara-gara saha? Gara-gara masyarakat keneh, gara-gara umat keneh geus ngajauhan ti ulama, tara daek hadir dina majelis ilmu. Cek Rasul tadi ketika geus jarauh ti ulama, geus aramung hadir dina majelis ilmu, maka Allah bakal nguasakeun ka pamimpin anu zalim. Kadua, bencana kadua ketika masyarakat geus aramung ngaji, geus armung datang karena majelis ilmu, maka ya nomor kedua, bencana nomor kedua saur Kanjeng Rasul, yunjaul barokah min kasbihim, bakal dicabut barokah tina usahana. Ketika datang hujan longsor, itu salah sauyeuh dicabut barokah. Ketika datang halodo kahuruan, datang halodo gararing, atanapi lamun di keluarga nu geus dicabut barokah mah nu kolotna cager, anakna gering, anakna cager, inungna gering, terus gantian salah sawiosna dicabut kabarokahan. Nauzubillahi min dalik. Nu paling bahaya ketika masyarakat geus jauh ti ulama, masyarakat geus tara daraek ngaji, ya otomatis berarti teu aya siraman rohani. Sedengkeun keur nguatan keimanan teh lain ku pedah pinter otak punten.
Kerenguatan keimanan mah teu aya deui iwalti hadir dina majlis ilmu. Rek kaharti teu kaharti urang ku inditna kana majlis ilmu di dieu aya nurullah cahaya ti Allah nu euteup kana ati urang, iman urang bakal nguatan. Punten upami ningal kana sejarah baheula zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, wa Allah subhanahu wa ta'ala jalma-jalma nu teu iman, non muslim jalma kafir tos sadayana tos dimaotan ku Gusti Allah kecuali jalma-jalma anu iman. Setelah parahu banjir eta parahu banjir eureun naon saat terus weh tarurun tina parahu eta Nabi Nuh sareng umatna kinten-kinten para tarosan sim kuring kinten-kinten eta jalmi nu salamat jalmi anu Islam jalmi nu iman atanapi jalma anu teu iman yakin ngajawab sadayana nu salamat nu khusus nu iman nungkul berarti anu teu iman mah sadayana tos dimautan ku Gusti Allah. Namun pertanyaan nah kunaon ayeuna di tiap negara tiap daerah di mana masih bermunculan seueur jalma nu teu iman tina sabab naon eta teh nah bodoh lain nah teu bisa ngitung lain nah teu bisa maca lain punten palinter otakna mah tapi kunaon ieu imanna bahkan lamun ditaro saha cucu moyang nenek moyangna anu ayeuna bermunculan anu luar-luar jalma nu iman loba jalma nu teu iman jalma kafir berarti eta nenek moyangna setelah Nabi Nuh itu iman. Nah kunaon pangna jadi teu ariman teu aya deui akibat naon akibat mung hadir dina majelis ilmu mung nyufrih ilmu agama. Matak ancaman Kanjeng Rasul nomor 3 di mana masyarakat geus jauh ti ulama nu paling bahaya yakhrujuna minad dunya bighairi iman keluar ti dunya kalawan teu mawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Kumargi kitu hadirin sadaya para jamaah mudah-mudahan ku memperingati hari kemerdekaan ieu mudah-mudahan urang sing semakin kuat keimanan urang cara nguateun keimanan urang kedah sering hadir ngaji jeung ngaji hadir kana majlis ilmu yakin ku hadir dina majlis ilmu rek kaharti teu kaharti urang diukna dina majlis ilmu yakin ku Allah bakal dipaparinan cahaya keimanan urang euteup bakal kuat iman insyaallah di mana iman geus kuat otomatis takwa urang bakal sae sesuai sareng janji Allah tadi lau anna ahlal qura amanu wa taqau seandaina ahli lemur geus arariman jeung tarakwa janji Allah dina Al-Qur'an lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ar yakin ku Allah bakal dibukakeun kabarokahan ti langit sareng ti bumi. Hadirin sadayana anu kusim kuring dihormati mudah-mudahan pangaosan cekap mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.